Jadi kieu nya min. Abi teh nembut atos, udah ketemuan conten. Abi can bayar listrik, can bayar kontrakan 3 bulan. Sedangkan dia tuh telepon teh besok. Kenapa kieu? Bejakeun ka pamajikan maneh. Lamun misalnya niat mayar. Kan paling di luar, adakan paling kabeh. Ya, pokoknya lamun si emeh teu kawin jeung urang, si emeh kudu mayar hutang jeung bunga-bungana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon sih tadi ngeukeunna biasa we. Mama teh di mana? Mama geus ngabohong ya ke bapak. Abang naon sih, Pak? Mama aya urusan naon si Samin? Nepikeun ka tadi premana aya ka dieu lagi hutang. Urang era mah gitu pan. Ah, maknya. Urang era mah, mama geus nyieun duitnya ke si Samin. Pinjam duit. Aduh, urusannya si Samin mah. Wah, buah-buah mama boga hubungan si Samin. Gandeng langsung ngacaprak wae, aku mau urusan di ngaranna Samin. Kenal ge henteu, mata lo sok percaya teh ka batur geura, bisi naik nipu eta teh. Keselai ki Samin heula cara apa eta gawe kalau loba omong we. Aing, dia terus di masih emeh lah terus lagi. Aing teh. Kau panggil jeung salakina. Kan herana aing. Salakina mah teh nyawana naon? Ya geus atuh halus. Maksud mana alus naon sih Min? Ya. Si emeh teh geus boga salaki, sia. Terus kumaha? Aing mah pokona mah teu paduli. Aing geus ngaluarkeun duit loba jang manehna. Tidak ku aing moal menang keuntungan jeung ngawen manehna. Ya, pokona lamun si emeh teu kawin jeung urang, si emeh kudu mayar hutang jeung bunga-bungana. Ya. Bahaya mana teh. Ulah sok hayang main sieun Ah, biasa aing anu kitu geus teu aneh. Oh. Berarti ayeuna rencana maneh kumaha ayeuna? Oke kieu we. Isuk maneh datang deui ka imah si emeh. Bejakeun ka salakina. Lamun hayang kabeh hutang-hutangna si emeh lunas, si emeh kudu jadi awewe urang. Kudu kawin jeung maneh. Nah. Ya hiji deui. Lamun isuk ka imah si emeh deui, salakina tah si satar sing sieuneun, sing nurutkeun ka hayang aing. Si satar salakina si emeh. Eta nya. Duh, bro. Seberapa berat yang udah gitu teh aing mah. Nah, geus piraku awak gede kitu pasti sieuneun lah. Aing gitu gampang.
aing tak tulung pangmasangkeun tato ieu aing. Naon ieu? Ambil serem tato. Allahu Akbar. Ambil juga pareman. Pareman hete. Paeman meureun. Ambil serem. Di mana ieu? Di dieu. Aduh, lope deui. Ieu. Di dia. Ada di balik. Di balik teh sih teh. Yes. Halus teh serem teh. Kenapa gini? Bae saya tiga gambaran nu nempel penting ketempo aya tatoan be bisa serem. Ah, bedanto na tuh dan gupean ieu mah. Hadiah aing. Ti barudak ieu. Merah aing. Geus bae. Asa aya tah. Oh, guys. Enak ya paneng balik heula. Ngaburu kaji barudak heuh. Ngaji. Heeh. Tira. Anak murid loba sia teh geus pokona mah nyaho beres we suka. Heula. Wah. Tato gupean. Betul. Waalaikumsalam. Oi. Assalamualaikum. Ela. Mana penjagaan mana? Ke tuh kawin ayo. Mana penjagaan mana si Emeng? Tujuh keluar kan, masih lama. Mana tuh naik bayar hutang? Silakan, sabar. Sabar, tasok. Mesti beja kencang ka si Emeng na? Entos dah kan. Mana tuh buktina? Silakan. Abi pasti lunasan kok utang emeh. Iraha. Ya, insya Allah lah sebulan deui. Gila. Yo ada dengkeun ya. Sisa teh kemarin geus bager ya tukang ngijemkeun duit. Lamun maneh teh sanggup mayarna bayar hutang ieu. Sok, cuma aya hiji syaratna. Naon Kang? Yo. Utang si Emeng pamajikan maneh. Dianggap lunas. Tapi ieu maneh kudu bisa nyeraikeun si Emeng. Aduh, ampun Kang. Biasa kan si emeh teh istri Abi. Nah, mata kali cuma maneh kudu bisa bayar hutang teh jeung bungana. Abi mau nyerahkeun emeh yang bayar hutang. Ayeuna mah ulah coba-coba ka urang. Maneh sebenarnya wani-wani ka urang. Urang ieu sabar yo. Oke, kalau Abi dilunasan. Tapi engke urang Abi teh lah kasih emeh. Ayeuna akan ini telah. Tah. Obral maneh kurang dicekel ya. Oke. Kona awas. Lamun teu dikata dibayar ieu hutangna, tepokeun. Geus, ayeuna mah. Pokona awas. Cekel omongan maneh. Lamun henteu nepi ka poho atau bohong, arakeun deui teh kabeh. Mah, yuk. Naon sih, Pak? Diuk. Dia kadangnya lain. Urang bebeja maneh keur gawe, lamun maneh dibejakeun aya pasti maneh beal. Terus kayak bapak teh kumaha? Hebatnya kelakuan kena orang keur geuring. Maksudnya naon? Abi teh butuh duit yang kebutuhan arurang. Lamun mamah teu nginjem duit ka si Samin, erek di mana jang bayar kontrakan. Mama pemikirkeun bapak, manyang ge bapak sare di pos ronda emang daek bapak ha? Lah, geus gandeng. Urang era ku tetangga ditagih hutang.
Yang geus gandeng ayo embung mantuan mah. Nang ini ti dieu. Oke, ke mana? Ini ti ieu mah capek di dieu mah. Gawe punya kusorangan, kemantuan. Jo ngatra genit mah. Nah, mau narek ini ti dieu mah, ulang ngejak nikah dieu. Bari nage mau balik deui ka dieu. Nya geus lah, aya mah urang pisah. Oke. Iya Min, abi teh diusir ku suami. Yang geus itu bagus. Berarti kan jadi lebih bebas hubungan teh. Abi teh bingung. Da abinya kene. Geus lah, moga nguruskeun masalah kitu mah. Geus we aya mah bayaran hutang emeh. Jeung bunga-bungana, geus aya mah balik. Nah, hani ngobrol gitu Min. Pan abi tuh diusir ku suami. Geus lah, geus capek. Berarti kan hati emeh geus lain jang urang. Geus lah, ayeuna mah jig balik ka salaki. Bayaran hutang jeung bunga-bungana. Boga aing mah. Min! Min! Hampura abi. Abi teh nanti suami abi anu bener-bener kekayaan ka abi. Hanya demi lalaki anu belum tentu bisa nikahnya ka abi. Siga salaki abi. Hampura asakan. Mane kadang lain dia, kurang ngobrol mane keur gaul. Gas, ayah lalu, kecil. Dayang dari aing mah teu kuat sama teh cai teh kan. Ya, action. Oke ayeuna. Oke. Lunasan. Oke lunasan. Gimana ngobrol sama si Emeh? Sok enak kan mangga angkat di dieu. Ngagas ngomongna geura.